Pondok Midas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala, ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan awasan hamdalah salah sawios awasan anu ngagambarkeun syukuran ka anjeunna, bentuk pangalem, bentuk pujian ka Allah Subhanahu wa taala. Jenis syukurna syukur kulisan. Urang sadaya tos pada terang cara syukuran ka Allah teh ieu diwujudkeunana ku tilu hal. Nu kahiji syukuran ku hate. Hartos syukuran ku hate teh nyaeta gaduh rasa rumasa Allah nutos maparinan rupi-rupi kanikmatan. Nu kaduana syukuran ka Allah teh diwujudkeun ku lambe, ku lisan urang. Bentuk syukurna Allah dipuji, bentuk syukurna Allah dialem. Ku ngaoskeun alhamdulillah. Nu katiluna syukuran ka Allah teh syukuran ku gawe. Hartina syukuran ku gawe teh urang sadayana ngamaksimalkeun kataatan. Tiap kali nikmati Allah bertambah, kataatan oge ditingkatkeun. Upami tilu syukur ieu tos dilampahkeun ku urang sadaya, syukur ku hate, syukur ku lambe, syukur ku gawe, maka tinang tos naon anu ku Allah dijanjikeun pasti bakal katampi. La azidannakum, kanikmatanana ku Allah bakal ditambihan. Sekaligus kanikmatan-kanikmatan nu aya ieu teh bakal terjaga, bakal sateterasna aya dina diri urang sadaya. Nu salajengna rahmat sinareng kasalametan mugia salamina dihaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka sadaya umat-umatna ti awal dikeun ka akhir. Wargi hadirin anu kusim kuring dipihormat, hanca nu salajengna ngeunaan adab-adab nu berkaitan sinareng kahampangan kabeuratan. Bahasa Arabna qadaul hajah. Ayeuna hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
sareng hadis ti Abi Hurairah. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Abu Hurairah parantos nyarios, qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaku aranjeun kudu ngarasasieun. Ittaku aranjeun kudu ngarasasieun. Allah inaini, kudua perkara nu bisa ngadatangkeun laknat. Alladzi yatakhalla, anu kahampangan kabeuratan fi thoriqin nasi, dina jalan manusa-manusa. Alladzi yatakhalla, anu kahampangan kabeuratan fi thoriqin nasi, dina jalan manusa-manusa, au dhillihim atawa tempat niuhan manusa-manusa. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim, wa zada sareng parantos nambihan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, an Muadzin ti Muad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna, al mawarida nambihan kalimat mawarid. Mawarid teh sumber-sumber cai. Walabduhu sareng lapad hadisna, ittaqul malaina aranjeun kudu sieun ku tempat-tempat anu, ittaqu aranjeun kudu sieun al malaina salasah, tempat-tempat tilu tempat nu ngadatangkeun laknat. Aranjeun kudu sieun ku tilu tempat nu bisa ngadatangkeun laknat. Al barazu, kahampangan kabeuratan, fil mawaridi, dina sumber-sumber cai. Wa qari'atit thariq, sareng di tengah jalan. Wa dhilli, sareng dina tempat niuhan. Wa qari'atit thariq, sareng di tengah jalan. Wa dhilli, sareng di tempat niuhan. Wali Ahmada, sareng dina hadis kagungan Imam Ahmad, an Ibni Abbasin, hadis ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna duaan. Au naf'i ma'in, atawa dina tempat kumpulna cai. Aunak imain, atawa kahampangan kabeuratan dina tempat kumpulna cai. Wa fihi ma, sareng dina dua hadis eta, dhafun aya kalmahan, aya kadhaifan. Wa fihi ma, sareng dina dua hadis eta, dhafun aya kadhaifan. Wa akhraja, sareng tos ngaluarkeun
At-Tabarani Imam Tabarani an-nahya kana larangan panyarek an qada'il hajah kana kahampangan kaberatan tahtal asjaril musmirah handapeun tatangkalan anu kerbuahan. Tahtal asjaril musmirah handapeun tatangkalan nu kerbuahan wadifatin nahri jeung dina sisi walungan aljari anu caina ngalir. Wadifatin nahril jari jeung sisi walungan nu caina ngalir. Min hadis Ibni Umar sumberna hadis ti Ibnu Umar bisanadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif. Bisanadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif. Wa an Abi Hurairah sareng hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah parantos nyarios qala parantos sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu aranjeun kudu ngarasasieun atanapi tiasa kudu ngajauhan bade kudu ngarasasieun bade kudu ngajauhan tiasa aranjeun kudu ngarasasieun Allah inaini kudua perkara nu ngadatangkeun laknat alladzi yatakhalla nyaeta anu kahampangan kaberatan fi tariqin nasi dina jalan manusa-manusa au zillihim atawa tempat ngiuhan manusa-manusa. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Wazada sareng parantos nambihan saha Abu Dawud Imam Abu Dawud an Muadzin radhiyallahu anti Muad radhiyallahu anhu al mawarida kalimat mawarida. Mawarida teh hartosna sumber-sumber cai. Walab duhu sareng redaksi hadisna ittaqul malaina aranjeun kudu ngajaga kudu sieun kudu ngajauhan al malaina salasata tilu tempat nu ngadatangkeun laknat. Al barazu nyaeta kahampangan kaberatan fil mawaridi dina sumber-sumber cai wa qari'ati tariqi jeung tengah jalan wadilli jeung dina tempat ngiuhan. Wali Ahmada sareng numutkeun Imam Ahmad an Ibni Abbas inti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma au naqimain atau tempat kumpulna cai. Wa fihi ma sareng dina eta dua hadis dhafun aya kadhaifan kalmahan. Wa akhraja sareng parantos ngaluarkeun At-Tabarani Imam Tabarani an-nahya kana larangan kana panyarek an qada'il hajah ngeunaan kahampangan kaberatan tahtal asjaril musmirah sahandapeun tatangkalan anu kerbuahan. Wadifatin nahril jari sareng sisi walungan anu ngalir. Min hadis Ibni Umar sumberna hadis ti Ibnu Umar bisanadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif anu lemah. Maka Wa an Abi Hurairah hadis kata Abi Hurairah
sareng lapad hadis. Walah dulu sareng lapad hadis ieu ittaku arjun kudu ngarasasieun al-malaina salasata kana tilu tempat anu disangadatang geulana al-baraza kahampangan sareng kabeuratan sareng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridaan ka anjeunna aunna nganain atawa kahampang kaberatan di tempat-tempat membuangan cai wafi sareng dua hadis ada hayang kelemahan akhraja sunan musnad Imam Qabrani an-nahya kana anyarek an qada'il hajati nyata kahampangan sareng kaberatan tahtal asjari hendak pentatangkala musmirati anu berbuahan wasofatin nahril Wa kalayan sanad para wargi sadayana dumasar sababaraha hadis anu nembe ieu teh aya sababaraha catatan kesimpulan anu kahiji tahrimul bauli awit taghawuti fi turukin nas, haram kahampangan kabeuratan dina tempat-tempat tertentu sakumaha anu disebatkeun dina hadis tadi nyaeta kahiji di jalan anu sok diangge ngalalangkung ku jalmi-jalmi. Kadua dina tempat miuhan biasa jami-jami misalna sok caralik di dinya ngariuhan gitu. Ayo dianggo kahampangan kabeuratan teh haram hukumna kahampangan di dinya. Katambih naon di mawarid. Mawarid teh sumber-sumber cai nya. Anu tangtosna namina sumber cai teh sok dibutuhkeun ku jalmi sakedahna ieu cai teh bersih steril tina rupi-rupi kokotor jeung najis. Ari pek kadon ngahaja di najisan ngadon kahampangan kabeuratan di dinya. Tipayun tos didugikeun ayat sababaraha alasan naha kahampangan kabeuratan teh beut kedah ngajauhkeun diri mun bade kahampangan kabeuratan kahiji kedah jauh ti jalmi-jalmi dina deukeutna oge atuh kedah kahalangan ku bangunan nya. Alasanna teh naon kamari teh kahiji ngarah jalmi teu kaganggu ku bauna, teu kaganggu ku sorana kitu nya. Tameureun lamun kahampangan dina sumber cai majami bakal kaganggu ku rasana ieu mah nya gitu. Lain sakadar ku bauna ieu mah gitu. Manehna kahampangan kabeuratan di dinya dara caina diarango ku jalmi-jalmi teh gitu nya. Paling lebak painten ngarala cai gitu digirangna nu kahampangan jeung kabeuratan.
ieu mah jadi komplit jeung rasana kabagian gitu. Kalebet para wargi sadayana dina sabaraha hadis nu saatosna ditambihan deui kunaon handapeun tatangkalan anu berbuah nu buahan nya ngaran-ngaran tatangkalan nu keur meujeuhna bubuah jami-jami teh sok kadarinya nya mungkin aya nu mulung mungkin aya nu ngahajarek ngala gitu darte kahampangan kabeuratan di dinya kaganggu nya katambih deui wadi fatin nahril jari sisi walungan anu ngalir nya tadi gambaranana kahampangan di dinya kabeuratan di dinya belah lebak tuh keur ngaralacai keur nyeusehan gitu nya gitu para wargi sadaya mata tina hadis-hadis nu tadi dikumaha ditarjamahkeun disimpulkeun haram hukumna naon nu janten haramna ngaganggu kanu sanes terus teh naon ngotoran nganajisan kana cai tak gitu eta para wargi sadayana terus nu kaduana kesimpulan tina hadis-hadis nu tadi teh ihtiramul at'imah wal ashribah urang teh aya kawajiban naon bu ihtiram ngahormat ngahargaan nya kana naon kana tuangeun jeung leueteun nah habut dilarang kahampangan kabeuratan dina sumber-sumber cai na sok dimanfaatkeun ku jalmi kitu nya ulah nepikeun ka ku perilaku urang cai na teh jadi kumaha jadi najis jadi kotor nah, setiap tuangeun leueteun kedah aya ihtiram kedah dihargaan ku urang teh kitu nya termasuk ari kaitan sinareng tuangeun mana nu tadi teh larangan kahampangan kabeuratan hanapeun tatangkalan anu keur meujeuhna bubuah kitu nya tatras nah bet diharamkeun anna taghawwuta awil baul fi hadhil amakin wa amsaliha yusabbibu la'nan nas li fa'ilihi ieu teh bisa nyababkeun laknat manusa ka pelakuna nu kahampangan nu kabeuratan di dinya pasti dilaknatnya ku jalmi-jalmi manehna ngaliwat ka hiji jalan nah beut seueur kokotor pasti nu ngaliwat teh bakal kukulutus kutuk gendeng bakal aya kalimat-kalimat awon anu kaluar tina lisanna bentuk kutukan bentuk laknat ka jalmi nu kahampangan kabeuratan di dinya janten laknat di dieu teh para wargi sadayana laknat ti saha ti jalmi kitu nya berarti ti jalmi nu mana ti jalmi nu ngaliwat di eta jalan ti jalmi anu keur ngiuhan ti jalmi anu keur mulung bubuahan atau ngala bubuahan kitu nya atanapi keur jami-jami nu aya di walungan jeung di tempat-tempat cai ngalangkung kadinya bet aya kokotor pasti bakal aya kalimat-kalimat anu eusina teh laknat kanu kahampangan kabeuratan di dinya kitu nya mun da kadang kitu nya sok aya kalimat-kalimat nu awan gitu sing anu tah ieu nu bahaya teh
Hadirin rahimakumullah, kanggo langkung tebih nya. Langkung tebih nangeunaan laknat sim kuring tos ngadamel makalahnya. Kurang aos we sasarengan aya 4 halamannya. Mudah-mudahan cekap waktosna. Sim kuring menakan tina hiji sumbernya situs web Sabkah Alukah anu diasuh ku Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Abdullah Al-Humaid. Ya pembahasan laknat anu kaetang kumplitnya. Kahiji aya harti laknat. Sok sanaos laknat teh panginten tos teu asingnya na panguping. Tapi urang masih keneh teu terang ieu teh laknat teh kumaha, laknat teh naon kitu nya. Di dieu dihartosan at-tardu wal ibadu anil khair wa injalus syarr. Laknat teh ngajauhkeun tina kasayan sarta nurunkeun kagorengan. Jadi lamun kieu ucapan teh ngandung laknat berarti ucapan anu sama sakali teu aya kasayanana, justru nu diucapkeun teh kaawonan, model naon, model ngaduaan kanu sanes, ngaduakeun nu sanes kitu nya. Urang teh bakat ku keheul ieu teh geus puguh tempat ngiuhan, hayo dipake kabeuratan nu tadi. Buah aya dua sing buruk bujur tak kitu nya. Eta laknat teh kitu. Hariwang. Laknat teh sapertos kitu. Jadi ungkapan-ungkapan anu eusina teh ngaduakeun awon nya, itu laknat gitu. Upami laknat ti Allah berarti jalmi nu dilaknatna teh ku Allah dihalangan tina kasayan, justru dilungsurkeun kaawonan nah gitu. Itu dilaknat. Oke, bakal aya pembahasan laknat bi'tibari al-lain, aya laknat bi'tibaril mal'un. Saha nu ngalaknatna jeung saha nu dilaknat, bakal kitu. Nganu jelas para wargi sadayana kedah paham heula naon hartos laknatnya. Bahkan dina salah sawios kitab mah disebatkeun ari laknat teh ad-du'a'u bi tardihi an rahmatillahi ta'ala. Jadi laknat teh eusi doa anu eusina teh hiji jalmi supados ditebihkeun tina rahmat Allah. Supados dipaparinan kagorengan gitu nya. Sing anu tak. Terus bagian B aya hukum laknat. Ari laknat teh kumaha hukumna? Ternyata aya nu wajib, aya nu haram, aya nu wenang. Wenang teh naon? Jaiz bahasa Arabna nya. Ari nu wajib kumaha laknat teh? Kieu lah nu wajib mah Bu. Ketika terjadi tuduhan hiji caroge nuduh istrina zina itunya, terus teh si istrina teh ngabela diri, manehna nyebutkeun teu rumasa, maka duanana teh kedah sumpahnya, kedah sumpah 4 kali anu kalimana dibarengan ku laknat. Abdi sadia nampi laknat Allah lamun abdi teh bohong tak kitu. Boh ti saya teh ti salakina atawa ti bojona anu dituduh gitu. Ngarah jelas tinggal ayatna Bu. Surat An-Nur ayat 6 duikeun ka
salapan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Caroge nunuduh bojona jina tapi ieu caroge teh teu tiasa ngadatangkeun saksi ilaan pusuhum ngan diri manehna sorangan gitu nya. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka si ieu caroge teh kedah sumpah 4 kali ngagunakeun nami Allah. Sabaraha kali sumpahna? 4 kalinya. Nah buat 4 kali ngage nami Allah, artina ieu teh sesuatu anu memang teu tiasa dianggap sepele nya. Manehna bener. Itu manggihan bojona teh ngalakukeun zina. Naon sumpah nu 4 ieu teh innahu laminas shodiqin, keur jadi penguat bahwa manehna teh kaasup jama-jama nu bener teu ngabohong kitu nya. Jadi kumaha sumpahna teh? Demi Allah abdi bener, abdi teu ngabohong, pun bojo teh kitu tah kitu nya. 4 kali ya. Wal khamisatu tami sumpah nu kalima anna la'natallah alaihi in kana minal kadzibin. Nepi ka manehna oge aya kasanggupan meunang laknati Allah lamun manehna bohong, lamun manehna jijieun gitu. Wa yadrau anhal adab antashhada arba'a syahadatin billah. Ieu mah dina ayat ka-8 ka-7 ka-8 ieu mah pembelaan di saha? Di istrina. Cek istrina da teu rumasa itunya tah keur nyebutkeun ngabuktikeun bahwa manehna teu rumasa teh ieu istri ge sami kedah kumaha? Kedah sumpah. Sabaraha kali sumpahna? 4 kali. Innahu laminal kadzibin, demi Allah abdi teu rumasa, caroge abdi ngabohong, nuduh ka abdi. Wal khamisata tambah ku sumpah nu kasabriji nu kalima anna ghadaballah alaiha, abdi demi Allah abdi sanggup narima bebendu Allah in kana minas shodiqin, mun caroga abdi teh laras. Nah itu berarti aya naon Bu? Aya laknat anu diucapkeun. Saur carogena abdi sanggup narima laknat, saur istrina abdi sanggup dibenduan ku Allah lamun caroge abdi laras. Saur carogena abdi sanggup dibenduan lamun abdi ngabohong. Kitunya. Tadu masar ieu ayat para ulama nyimpulkeun dina kasus saperti kieu laknat teh wajib hukumna. Kanggo naon ieu teh? Ngabuktikeun bahwa kedua belah pihak teh kitu nya, si istrina atanapi si carogena manehna teh lamun si istrina berarti nyebutkeun teu rumasa kitu nya, pami si carogena keur nganyatakeun bahwa istrina teh ngalakukeun hal eta. Begitu para wargi sadaya, ieu anu hukumna wajib. Kadua para wargi sadaya, laknat teh aya nu haram. Kumaha laknat anu tanpa sabab? Mun urang mah teu puguh-puguh kitu nya. Teu gugur teu angin, ujug-ujug nyapa ka batur, nyapa teh linanya di dieu nya. Mun urang aya istilah disapa, disupata nya. Sing anu tah gitu. Atanapi bisa wae nah beut ngalaknat, doronganna naon? Hasad. Naon ari hasad teh? Iri nya.
iri sareng dengki sami siriknya. Tapi kade sirik mah bisi pahili jeung musyriknya. Iri lah aya jalmi anu teu siap hatena lamun nu sanes teh aya dina kamajuan nya. Terus we nepi ka ngaduakeun eta jami-jami nu ku Allah dipaparinan kamajuan kasuksesan. Duana teh dua awon gitu. Tah ieu mah teu aya panyababna, doronganana naon? Ieu mah hasadnya, teu aya panyabab secara syar'i. Doronganana hasad. Kieu para wargi sadaya, Syekh Utsaimin anjeunna ngawurukanan doa anu kedah diawas sanes ti Nabi tapi nya. Ya Syekh Utsaimin. Tapi doana saya teh diawas nalika urang sadaya ninggal nu sanes teh aya kamajengan nya, aya kasuksesan. Kumaha doana teh? Allahumma zidhu min fadlika wa'tini afdala minhu. Narah teh aya hasudnya. Hartosna Allahumma ya Allah zidhu tambihan tah kajalmi nu aya kamajengan teh, kajalmi nu kenging kasuksesan teh, min fadlika sabagian karunia anjeun. Jadi didoakeun nya. Nu sukses didoakeun tambihan ya Allah kasuksesanana kitu nya. Anu aya kamajengan didoakeun ya Allah sing ditambihan kamajenganana. Kitu nya. Tah doa nu kaduana wa'tini afdala minhu, pasihan abdi nu langkung utama tinimbang nu dibikeun ka eta jalma. Pertama mah ngadoakeun jalmina, nu kaduana mah ngadoakeun diri urang kitu nya. Tah upami ngadoa kitu pasti bakal salamet tina hasad, salamet tina hasud. Para wargi sadaya, ari nu hasud teh bahaya. Naon buktos bahayana? Buktos bahayana naon? Buktos bahayana teh Nabi Muhammad wae dipiwarang berlindung tina kajahatan zaman nu hasud. Surat naon? Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat tah eta gitu. Teu aya surat tah eta mah. Aya ge surat Al-Falaq gitu. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad a'udzu birabbil falaq, abdi nyalindung ka Allah nu ngurus waktu subuh, min syarri ma khalaq tina kajahatan makhluk nu diciptakeun, wa min syarri ghasikin idza waqab, nyuhunkeun lindungan tina kajahatan waktu peuting di mana poek, wa min syarrin nafasati, nyuhunkeun lindungan tina kajahatan nafasat, awewe tukang sihir. Kapengker rupina pangna aya ieu aya teh praktisi sihir teh istri nya. Seueurna wa min syarri hasidin idza hasad, ayat terakhirna nyuhunkeun lindungan tina kajahatan jalma-jalma nu hasud, di mana manehna hasud. Lamun teu bahaya moal ayanya wa min syarri hasidin idza hasad teh gitu. Moal aya dina surat Al-Falaq. Nu hasud teh kahiji ngabahayakeun batur, nomor kadua ngabahayakeun dirina sorangan. Kumaha hadisna teh dengan Bu? Iyyakum wal hasada, hati-hati aranjeun tina sifat hasud. Innal hasada, si hasud ya sifat hasud teh yaqulul hasanat, bisa ngadahar, ngaludeskeun, ngaleungitkeun kana kasayan
kama taqulun narul hatoba ibarat seuneu ngadahar kana suluh ngagugunung teras diduruk nu nyesa lebu nya amal urang teh seueur pisan nu mahdohna nu goer mahdohna beurang peuting digunuk-gunuk sakali hasud seep amalna ku eta hasud. Itu para wargi sadaya. Atanapi nu salajengna nu haram teh laknat anu doronganna naon ceuceub keheul ngewa kanu sanes kitu nya muncul we kalimat-kalimat laknat. Nomor katilu aya laknat anu hukumna menang atawa wenang, bahasa Arabna jaiz. Ieu mah kumaha upami sumebar kadzaliman seueur jami-jami pelaku kadzaliman nu dolimna dilaknat ku urang kitu nya. Dina surat Kahfi Bu, dina surat Kahfi aya 2 jalma nu hiji mukmin nu hiji kafir. Nu kafir teh ku Allah dibere harta loba, dibere harta loba nyababkeun manehna beuki ningkat kasombonganana, bahkan nyebatkeun cenah abdi teh teu boga sangkaan, teu aya kayakinan dina hate kiamat teh bakal terjadi, bakat ku loba harta nepikeun ka jadi jama anu sapertos kitu. Ieu teh Bu ku jalmi nu hiji deui nu mukmin didoakeun hartana sing ludes nah kitu kan eta teh laknat. Hartana sing ludes naon sababna nu nyababkeun manehna laku lampah goreng teh hartana eta, maka geus we hartana sina leungit gitu. Bahkan dina tafsir disebatkeun kieu urang kenging ngadoakeun nu sanes kieu Bu. Lamun hiji jami bedegong, lamun hiji jalmi ngalakukeun kadzaliman ku sabab hiji perkara nu aya dina dirina kenging didoakeun eta perkara sing leungit. Hiji jami misalna takabur, sombong, jauh ti Allah ku sabab harta, doakeunana kitu, ya Allah leungitkeun hartana, ngara eureun takaburna, ngaran eureun sombongna. Dasar Kahfi teh. Eta para wargi sadaya. Insyaallah keng sanes waktos di dugikeun langkung lengkap ngeunaan eta. Ayeuna bagian saya para wargi sadaya atanapi masih kena nomor 3 lagi ya. Pelaku-pelaku zalim berarti mun teu eureun tina kadzalimanana tiasa dilaknatnya. Nya tangtosna ulah tiba-tiba dilaknat gitu. Pertama mah doakeun sae heula nya sing insaf, sing babalik pikir gitu. Lamun teu insaf wae, teu babalik pikir wae, hukumna wenang tak kitu nya, aranjeuna dilaknat. Garut ayeuna nuju darurat naon Bu? Janda kudu dilaknat itu. Sanes. Darurat LGBT, darurat narkoba. Berarti lamun ieu ya jami-jami bandar-bandar pengedar narkoba teu eureun-eureun kadolimanana nyebarkeun narkobana berarti kumaha? Laknat kitu nya. Saatos didoakeun sae heula mun teu eureun-eureun neme ku doa anu eusina laknat. Dengan di mana di Labuan Bajo naon aya laguna teh dingannya dinyanyikeun ya Allah di dieu teh dengan banar-banar teh teu eureun-eureun narkoba teh. Pikeun ka kumaha dina laguna teh sing dipaehan dengan ku Allah teh sing dicabut nyawana gitu. Dabongan teu eureun-eureun gitu. Ngalakukeun kadzalimanana. Lajeng bagian C para wargi sadaya, ieu mah pembagian laknat sesuai pelakuna. Ieu teh rada teu tepat upinanya kalimatna.
diralat lah merenahna kumaha merenahna kieu pembagian laknat gitunya bi'tibari fa'ilihi teh ditinggal pelakuna gitunya ditinggal pelakuna hartina kieu maksana kieu anu bisa ngalakna teh saha wae da gitunya kahiji aya laknat Allah ka makhluk Allah ngalaknat ka makhluk sapertos dina surat Al-Baqarah 89 kumaha ayatna fala'natullahi alal kafirin laknat Allah ka jalma-jalma nu kafir berarti saha nu ngalaknatna Allah saha nu dilaknatna jalma kafir laknat Allah ka makhluk salajengna dina halaman 2 laknat makhluk ka makhluk tah teh seueur rupina mana laknat makhluk ka makhluk teh laknat manusia ka manusia sesuai hadis nu tadi tentang larangan kahampangan kaberatan dina tempat-tempat nu tadi nya jalmi kahampangan kaberatan dina tempat ngiuhan dar teh aya jalmi nu ngiuhan di dinya kaganggu ku kokotorna pasti nu ngiuhan teh bakal ngalaknat ngadamel ungkapan-ungkapan anu eusina teh laknat ka jalmi nu ngadon kahampangan kaberatan di dinya kartosnya eta mah sapertos kitu sesuai hadis bagian B na laknat manusia ka iblis saha ieu teh nu ngalaknatna sesuai teks hadis mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal hadisna Bu hadis ti Abi Ad-Darda anjeunna parantos nyarios Rasulullah teh ngadeg kanggo ngalaksanakeun salat dina waktu salatna abdi sadaya ngadangu anjeunna ngaoskeun kalimat a'udzubillahi minka al-anuka bila natillah nya jadi kieu Bu Nabi teh nuju salat kitunya nuju salat Nabi teh anjeunna tiba-tiba ngaoskeun kalimat naon a'udzubillahi minka al-anuka bila natillah hartosna a'udzu abdinya lindung billahi ka Allah minka tina kajahatan anjeun al-anuka bila natillah kaula ngalaknat maneh kulaknat Allah bingung sahabat teh nya bingung Bu ieu nuju salat tiba-tiba Rasul ngaoskeun kitu bari dina hadis nu salajengna Rasul teh ngabeberkeun panangan kieu nuju salat teh jiga rek newak hiji perkara a'udzubillahi minka al-anuka bila natillah beres salat ditaros ku sahabat ya Rasul ke nuju salat salira ngaoskeun eta bacaan samemehna cenah asa teu pernah kadangu eta bacaan teh ku abdi sadaya kitu nya terus salira ge ngabeberkeun leungeun cenah kieu jiga newak hiji perkara kumaha Rasul tadi cenah keur salat teh iblis datang mawa panah seuneu nya eta cenah rek dipentangkeun kana beungeut kami cenah ku kami teh ditewak we cenah eta iblis teh bari macakeun a'udzubillahi minka al-anuka bila natillah kitu nya terus aya hadis nu salajengna mah kieu mun mah cenah teu ingat kana doa dulur kami Sulaiman ieu iblis teh cenah nu datang tarek dikumaha geus ditewak tarek ditalian cenah kitu keun we cenah sina jadi kaulinan barudak nu aya di Madinah eta ta poinna naon Bu al-anuka bila natillah eta nya poinna teh Nabi ngalanat saha iblis kuring ngalanat anjeun iblis kulaknat Allah
Salajengna bagian D aya pembagian laknat ieu mah ditinggal saha nu dilaknatna. Allah ngalaknat iblis dina surat Al-Hijr 35 aya kalimat naon wa inna alaika laknata ila yaumiddin. Berarti nu dilaknatna saha? Iblis. Dina doa nu tadi mah ku Nabi Muhammad dilaknatna nya. Dina surat Al-Hijr 35 mah nu ngalanatna teh Allah ka iblis kumaha kalimatna wa inna alaika laknata keur anjeun iblis aya laknat ila yaumiddin nepi ka poe kiamat. Artina nepi ka poe kiamat iblis mah ku Allah dijauhkeun tina kahadean. Lajeng nu kadua Allah ngalaknat hiji jami ngaranna Utaibah. Saha Utaibah teh? Anakna Abu Lahab. Abu Lahab Utaibah teh bu sering nganyenyeri Nabi, sering nganyenyeri Nabi. Nyarekan ka Nabi teh kitunya, rek nyilakakeun ka Nabi. Panginten bu asa teung-teungeun nya. Nabi teh ngadua kieu Allahumma sallit alaihi kalbaka. Ya Allah kirimkeun sato galak anjeun ka manehna. Kitunya. Ai kalba teh hartos teh anjingnya. Maksudna sato galak di dinya. Ieu doa teh bu kadangu ku saha? Utaibah. Anjeunna teh kieu cenah rek kabur cenah gitu. Kabur bu. Ti Makkah teh ka mana? Rek ka Syam. Bareng jeung hiji rombongan nya, rombongan keur di jalan teh nyimpang di hiji tempat. Bari geus aya rasa sieun ieu Utaibah teh saur Utaibah kieu. Ieu rombongan cenah kuring teh asa sieun cenah teh ku doa Muhammad anu tadi teh kitu nya. Sieun bener we Allah ngirimkeun sato galak gitu. Ai saur rombonganna teh lah geus teu kudu sieun cenah haling urang pada ngajagaan gitu. Pada ngajagaan we Bu. Utaibah disimpan di tengah jeung barang bawaanna tos we ku rombongan tadi kumaha? Diriung nya. Tapi tiba-tiba Allah ngirim hiji singa maungnya. Anu ieu maung teh bisa naon? Bisa ngarakep ka Utaibah. Bari rombonganna teh bisa nyalametkeun, dibawa ku ieu maung we singa. Tah tanya laknatna teh Allahumma sallit alaihi kalbak. Salajengna Allah ngalaknat hiji kaum. Langkung jelasna sah hiji kaum di dieu teh Yahudi sareng Nasoro. Kumaha kalimatna? Kalimatna teh la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah ngalaknat kaum Yahudi jeung Nasara naon jadi panyababna? Ngadamel masjid luhureun kuburan nabi-nabina. Nabi-nabi kaum Yahudi, nabi-nabi nu ditutus ka kaum Nasara kitu nya. Maraot aranjeuna luhur kuburanna teh kadon dibangun masjid, aula, tempat kumpul kitu nya. Dengan dina salah sawias hadis disebatkeun kieu engke mah di akhir zaman aranjeun teh cenah bakal nutur-nutur Yahudi jeung Nasara. Artina engke bakal aya kajadian laku lampah Yahudi jeung Nasara teh ditarurutan ku umat Islamnya termasuk naon? Ngadaramel bangunan-bangunan dina luhur kuburan. Nu kaopat karena enggal sekedap deui ya diketo 7:30 nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngalaknat istri nu nyambung rambut sareng ditato. Hadisna salaresna Rasul teh ngalaknat saurang istri atanapi jalmi gitu ya. Rek istri pamegat maksudna. Nu nyambung rambutna jeung menta disambung oge anu ditato jeung menta ditato gitu. Eta nu dilaknatna. Nu kalimana nu dilaknat teh saha? Pelaku riba. La'ana akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Nu kalebet pelaku riba teh sanes nu transaksina hunggul. Allah ngalaknat jaminu akilar riba nuang hasil riba. Wa mukilahu nu nitah ngadahar hasil riba. Maksudna kieu
Jami teh jantan pelaku riba kakocap lah batur arapaleun gitu nya. Terus manehna babagi tina hasil ribana sodakoh jeung sajabina gitu. Tos serang urang teh manehna pelaku riba tanu nuangna teh berarti sami dilaknat gitu nya. Teterang mah bios. Wa syahidaihi sareng saksina dua saksina wa katibahu jeung nu nuliskeunana nu jadi juru tulisna bahkan meureun jeung pelantarana nya. Hiji jalma apal ka pelaku riba sabab diwanohkeun ku urang gitu tah. Ka urang janten pelantarana kabagian laknatna. Bagian panyabab datangna laknat umumna opat intinya dosa-dosa kadoliman hasud sinarang amarah nya nu ngancik dina diri urang sadayana nyababkeun kenging laknat. Salajengna bahaya laknat. Laknat teh bakal balik deui ka pelakuna mun diucapkeun dumasar kadzaliman. Tadi bunyi ya teh ngucapkeun laknat teh naon dasarna? Hasad, dolim, cecep, itunya tah laknat eta teh bakal balik kanu ngalaknatna gitu. Seperti kieu aya hiji pamegatnya ari si selendangna teh si sampingna teh katebak angin di zaman Nabi meureun rada keuheul nya angin we dilaknat ari ngalaknat angin kumaha nya. Nyambereun ungkapan-ungkapan anu manehna keuheul kana angin nya. Gitu. Mungkin we nyebut naon kasebelan angin teh nah kitu nya. Tah aya jalmi anu nyarios kitu Nabi negor faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'ani riha maneh teh cenah ulah ngalanat angin. So Rasul teh fa innaha ma'muratun angin nebak eta teh diparentah ku Allah. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin. Jalma ngalanat hiji perkara bari ieu perkara teh lain ahlina. Maksudna lain perkara anu hak kenging laknat. Lain target utama, lain anu layak pikeun dilaknat. Maka roja'atil laknah alaihi ieu laknat teh bakal balik deui kanu ngalaknatna. Gitu. Eta mah kana angin naonna bentuk babasaana mah bunyi mungkin we kana hujan nya mungkin we kana naon kana cuaca nya kana cuaca atawa kana panyakit nya. Terus aya deui hadis nyebatkeun kieu Bu aya hiji jalmi cenah nya ngalaknat hiji perkara ieu perkara teh bakal naik ka langit. Soidatil lanatu ila sama. Hiji jalma ngaluarkeun laknat. Laknat teh naik ka mana? Ka langit. Patug laku ababus sama tapi ieu langit teh ditulakan. Summa tahbitu ilal ar balik deui ka bumi. Panto langit panto bumi ditulakan. Terus gitu ieu laknat teh Bu bulak-balik ka kenca jeung kakatuhu. Fa dalam tajid masagon lamun teu menakan target jeung sasaran pikeun dilaknat rojat ilal ladzi lu'ina. Bakal balik ka jami nu dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan lamun misalna anu dilanat teh memang jantan ahli layak pikeun dilanat. Wa illa rojat ila qailiha lamun nu dilanatna teu layak dilanat ieu lanat teh balik ka saha kanu ngalaknatna. Senjata makan tuan nya. Babasaanna kitu senjata makan tuan. Lamun bahasa Sundana cocok teu tamiang meulit kabitis. Etanya pangintennya bahasa Sunda nama. Terus nu kadua
jalma nu loba ngalanat eta jadi tanda kakurangan iman. Nabi sasauran laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahis walal badi. Teu kaasup jalma iman lamun loba nyela, loba ngageunggeureurkeun, teu payaan gitu nya, loba ngomen gitu. Teu kaasup jalma nu iman loba laknat, sautak saeutik ngaduakeun goreng, sautak saeutik ngaduakeun goreng gitu nya. Dengan kamurang kali mun bakat ku keheul belegug siah cenah gitu. Eta teh laknat belegug siah teh nya. Mun budakna teu layak pikeun belegug, belegugna balik ka indung bapana teh nu ngalanatna. Tak sakedahna umat Islam mah naon diucapkeun teh sing sae sadayana nya. Sing sae kitu ngarah janten kasayan. Sakumaha keuheuna kamurang kali oge nya. Mohon. Sing sawe dina ngaduana mah ulah aya laknat. Terus para wargi sadayana terakhir kanggo jamin nu ngalanat moal aya nu bisa mere syafaat ka di akhirat. La yakunul la'anun sufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Nu loba ngalanat mah nya ka di akhirat teh moal aya saksi anu jadi saksi kahadean manehna jeung moal aya nu bisa mere syafaat dina poe kiamat. Maka para wargi sadayana tina bahasan anu nembe tentang laknat intina urang teh kedah hati-hati nya bab laknat gitu. Bab laknat bisi balik deui ka urang gitu. Cekapnya parantos tabu setengah 8 hatur nuhun kana para hatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.